nyali ke urang balik dicepekan geura. Anger ajar ka urang teh, kamu mah teu bisa manage duit, teu bisa ieu boros kamu mah. Padahal nu boros teh saha urang teh. Padahal urang mah jajan bakso 2 poe sakali. Assalamualaikum. Salam. Nah, can sare geus penting kieu. Di mana kamu teh? Di mana mah? Di mana-mana di warung si Amang. Ngopi pirage jeung barudak. Ngopi-ngopi ti tadi rek sakedeung keroles sabaraha jam kamu teh. Ngeroles lila kadinya teh. Lila naon? Lila kamu teh ieu abi mah to the point we nya. Kamu ka pamajikan dengekeun heula. Naon? Kamu ka pamajikan ngegeleneng. Kamu mah teu bisa nge-manage duit. Kamu mah boros teu bisa megang duit. Cenah kamu mah boros pokoknya mah leuwih-leuwih pengeluaran dapur kamu mah ka urang teh kitu. Padahal saha nu boros teh? Abi mah ieu mun kaluar paling jajan bakso eta oge 2 poe sakali atau nyeblak. Eta kamu nongkrong jeung babaturan kan ngarokok mah teu bisa 2 poe sakali. Unggal poe kan? Lumayan teh rokok sabaraha 30.000. Encan kopina eta teh geus beak 70 80 sakali ini teh teh. Ari kamu nyebut ka abi boros teu bisa megang duit, nge-manage duit, ari sorangan. Maksudna naon ieu? Tengah peuting kieu langsung kukulutus was Ya kamu ka abi nyebutkeun teh kamu mah boros cenah. Nya heueuh. Moal poe teh segala dibeli we. Keluar meuli anu, ka dieu meuli anu. Abi mah mentingkeun heula jang dengan makan budak atau naon. Kamu ngarokok unggal poe kan? Tiap waktu ngarokok. Beak eta teh duit teh. Ari ka urang. Kamu mah boros. Boros kamu mah. Padahal abi ngarokok ngabaso 2 poe sakali. Nyeblak 2 poe sakali. Kamu mah unggal poe jeung babaturan kamu. Alabatan ti pengeluaran dapur lah. Alabatan naon? Sabenerna boros teh kamu eta teh lain pamajikan. Pamajikan mah miheulakeun kebutuhan budak atau naon. Makan ku urang kabeh. Tengah peuting era batur aya kukus mending geura peureum. Anger wae. Waktu. Dan waktu mata abi nyampaikeun ka kamu tong boros sebenarnya boros geus saha. tengah peuting mending sarekeun daripada kukulutus. Lain peureum. Nya meh kamu apal, kamu teh tong nyebutkeun boros-boros ka batur nih boros teh sorangan sebenarnya kitu. Heeh geus ngapeureum hayo we tengah peuting. Amar diomongan teh kitu tah salah kita jengkel.